Karena dikacau gini. Aduh, gila euy. Kuat kieu ya. Digawe. Panggil jeung abah ieu urang nyeun kolacer deui ah. Nya kita babarengan nyeun kolacer lagi. Soalnya ieu aduh loba pesenan yuk. Barunya Karek datang bah eta wah. Aduh. Dongkip eta teh disiapkeun ku Abah persiapan bulan 12 tah. Ieu pemasukan bahan kekirangan itu aduh aing pesen seueur. Nu mau we sim kuring teh nu teh. Nu we teh milarian kanggo bahan. Ya ieu mah aya oge gitu nu balalatur ieu teh. Ieu mah tos aya pesenan nya bah. Pesenan ieu mah. Pesanan urang tapos viral pisan tapos aduh gila nyata lah tapos wah nyata tuh ngagawe anak-anak ieu lain naon ieu beung ngalarti mah aduh ampun daya abah mah nonton geus wegah sabenerna mah nyeun kolecer teh aya dina duit leutik mah. Aduh, ampun. Nyeta atuh tapi mah kumaha lah nyampe benyokeun budak ceurik gitulah. Heeh. Ah. Tuh. Bayinya naon bah? Kok eta keur raragana meureun. Oh, olahraga. Oh iya ahlina nya murah bah. Oh, pakar eta. Tah bisa hayang nyaho atuk teh eta. Iya guys. Kuncen Gunung Kasur. 3 meter. Iya. Wah atuk eta kuncen Gunung Kasur. Tah. Jadi pemasangan kieu. So. Gagal deui we lah pokona. Mantap lah. Mantap. Ieu mah geus teka kaleng teka kidul ieu mah. Kolecer ngamuk sakumaha oge. Hei, cuma. Bahan kieu mah aduh karolot awina oge. Tuh, gitu. Kok eta masih kene bahan di bahnya? Waduh. Bahan Kantun masang enak babang kokna Cacan di bolongan bernya itu mang. cacan kin sakedap di urang ieu dah Supaya itu mah nyangkurung ka luhur nya mang nya. Supaya naon teh mah? iya teh supaya jadi lamun ieu teh teu ieu kitu kolecer teh teu ada kana tatanger gitu lamun rada tunggu mah kan kadang-kadang sok ngabentar kana tatanger. Oh, mau tak pejet kana kolecer teh. Eta tatanger euleuh kan jadi halus pona bujiran kolecerna gitu. Jeun paseuk. Aduh. Pak deui. Alhamdulillah. Canda. Kayu tisu kunggul bah ieu. Tisuk sadayana kita. Ican kademelan aduh. Di antarana nu saya bah kayu naon unggul bah. Tisuk terutamanya. Carus, suret. Saya suret ge. Mun aya mah kepadali. Ai salam nu. Salama kedah salang serehna. Ta upami salama kana ngaliwet gitu tah. Salam. Insyaallah mah teh seungit. Cenah kamari aya nu nyana kacapi ini. Kacapi mah tah eta teh kedah nu karawatan. Sanes kacapi ieu teh nanti pisitan. Pisitan. Oh. Pisitan saya cuma das berat gitu. Suara kolecer mah teh. Tak kacapi, tamun kacapi mah insyaallah mah teu jentreng. Ngajentreng suara kolecer nu kacapi.
Aduh, gila euy. Kecil yo. Digawean abah yo. Wayah ada bongan. Bongan angkong. Kacai itu di mana? Terus bah Non. tebangan bangun ngacai ka bangigan. Oh, bongan-bongan bararokong karena janji ditepati gitu. Bedog deui seukeut bah. Silok-lok atuh ieu. Oh si loklok itu teh. Silok-lok itu tuh. Buat pedo ieu. Gila angus ke silok-lok mah tuh. Anjir, kuat gila. Pedo. Alah syah. Aduh, ini. Pelajar tadi. Iya. Mang eta beusina ukuran sabaraha mang? Ukuran 12 pura upami 14 mah agung teuing kaagengan. Yang nu 3 meter teh. Iya 12 ya mau milai apa nama alakah marilai tatangarna nu kudu hade. Hade nya. Datang juga iya mah bah kos pabrik nya. Kos pabrik ieu mah tempat teh. Pabrik kolecer. Boleh dikatakan pabrik.